dua ya nomor kahiji jelema anu ngajadikeun agama sebagai laibau walahwan heureyan lalagaan. Nomor kedua wa gharrashumul hayatud dunya anu nipu ka manehanana gemilau kehidupan dunia anu dideuleu teh kemewahan dunia ku mata kasat anu ditudag teh kenikmatan kangeunahan suara anu ditampung ku ceuli anu diudag teh kasengitan dunia zahir ku irung anu diudag teh kaladatan makanan minuman dan lain sebagainya. Nah hanya dunia tak eta Muhammad cak Gusti Allah jelema nu ngaheureyan agama dijabikeun sebagai lahwan wala ibad tinggalkeun sementara. Nomor kedua jelema nu kabongboy ku dunia tinggalkeun ulah dituturkeun acak-acakan nih nuturkeun nu koskara itu. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Dalam rangka dakwah Kangjeng Nabi, dakwah khufyah lalaunan dakwah teh beres terus Kangjeng Nabi door to door tilawang kalawang dari seorang ke seorang lalaunan Kangjeng Nabi terus di pasar-pasar di kerumunan-kerumunan manusia dakwah na Kangjeng Nabi. Ya Allah kita nyampaikan bahwa pangeran teh Allah, kita nyampaikan bahwa anjeunna yakni Kangjeng sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ih Kangjeng Nabi dakwah teh horenganan dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi teh dihalang-halang Kangjeng Nabi teh dakwah teh geus puguh penghinaan ti kafirin terhadap Kangjeng Nabi lain sakadar eta Kangjeng Nabi dihadang supaya ulah dakwah geus puguh cacian jeung makian mah diciduhan mah dibura Kangjeng Nabi geus biasa kadang pelebah pelnah Kangjeng Nabi keur sujud di tendenan kotoran onta dina pundakna dakwah Kangjeng Nabi Masya Allah. Mata urang kuari sebagai penerusna kakarak diomongkeun memang atuh ulah sok haju muringkak bae abong-abong boga besi teh tenang bae heula geus biasa jelema deuk diangkat ku Gusti Allah dicoba heula mentalna datang ka mana dek dijadikan kiai ku Gusti Allah dicoba heula nyaan ieu teh jadi kiai na dek nuju ka aing apa dek nuju kana dunia dicoba lantaran Kangjeng Nabi na baheula kos kitu dipanggil ku Abu Jahal teh mad lah geus kieu bae kuari mah sia ulah sok haju ngajakan kitu bae kuari mah aing mah dek nanya bae ka sia mad da sia alo aing ieu sia ngajakan kitu bae tah pilih bae dek hayang jabatan ku aing dijenengkeun sia dek hayang harta aing dek kumpulan jang sia dek hayang awe pilih awewe anu mana. Lamun urang dikitukeun mantap entah dikitukeun ge jangan proposal urang nyieun ka ditu Masya Allah kakarak kandidat datang bae kandidat geus bekah liang irung asana kabangun ye dapur mah ieu sial tak kiai bloon jasa pancenan dek ngahayukeun agama edan kok geus kitu mampir heula atuh lambat mah dakwahna tuh Kangjeng Nabi mah kos situ pilih ku sia man hayang jabatan milih sia dijenengkeun di mana ku aing si hayang hayu jaka kawasan aing Mekah mah hayang harta aing dikumpulan atau nu aing geus dibikeun ka si asal tiang ulah ngomong bae riben aing mah ka sia atau hayang awe pilih ku sia awe hayang hiji hayang dua hayang tilu potongan nu mana bebeja ka ua ka emang ka dieu ieu teh emang sia insyaallah datang ka kos kitu geus dihadang dicaci dimaki diroga hala Kangjeng Nabi teh hese bae terus bae ditawaran fasilitas tetep bae Kangjeng Nabi memang
disebut tebutuh Abdi makan dunia tuh Jawa merenan dahar maosok ngan Abdi mambung gitu kene jabatan be mang dibere jabatan teh sarua ejeng di Bang Baluhan pundak Abdi teu hayang Abdi mah adapun awewe air sebar-sebar ngan mang Abdi mah teu sambarangan lamun cak Allah henteu mah henteu bae henteu Abdi mah teu narima Kangjeng Nabi mah Masya Allah Kiai Kuari jauh Masya Allah madak baca riwayatna jang contohan urang pancenah ulama teh warasatul anbiya orang jerona mah warasatul Fir'aun itu isi urang matak teu sejuk deket kiai teh urang kali itu yuk ka guru wah aing mah moal ka ditu emang kunaon nyana keur ngajakan pilkada si eta hareudang malah teu sejuk urang ka ditu yuk ka imah guru yuk urang ziarah minta berkah mung aing kunaon kita mayaran apaan sah ya nyana kredit guru kurang duit teu betah paduan urang ka imah guru yuk ulah mung aing mah siang ka ditu bae kunaon guruna yang kawin deui cenah cek ge pangeangankeun cenah nu bahenol teu kos kitu amat teh guru lain lepak ka dieu ceng pilkada mah pilkada bae si adek milih ka mana atuh mangga bae hiji ulah sok narima kana pamerena kadua lah ulah diilueun kos kitu mah sia memilih pantiis murid tiis awas ya mun teu milih kadinya ngisin-ngisin mama mendingan digantung mama kos gitu mah ini iskeun situasi Masya Allah adapun nyana datang atuh datang masalah aja silaturahmi Waalaikumsalam abdi boga perniatan ya deuk hayang jadi bupati bagus bae ngadoakeun atuh sing bener mingpina meujeun akan ngomong sakitu imal hajung SMS bener kan pun SMS kan beres aju diancam mal dia aku murid sia lamun teu milih ka si eta geus aing mah pepegatan datang ka dieu tolak tilu aing jeung sia Kiai Barloon teu Kangjeng Nabi Masya Allah kabita ku pamerena ambay-ambayan ka ditu geus ulah dijadikeun padoman Kiai kos kitu mah lantaran teu ngajakan sejuk nungtun ka Gusti Allah asal teu nungtun ka Gusti Allah geus urang mah pokona mah kanta mah wauh kebo bae jeung kos kitu mah ulah wauh sapi kebo bae geus nah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah teh kos kitu per pahit tapi Kangjeng Nabi murigis atuh instruksi ti Gusti Allah kaula teh kita nyaritakeun nauhidkeun manusia ka Gusti Allah dituntun manusia Allah anu nitahna kumaha bae pasti ditangtayungan ku Gusti Allah acenah paeh meureun geus waktuna kudu paeh tah lamun kos kitu mah urang boga tekad mantep jasa iya kuari kan nu pinter mah loba nu yakin nu hese cek Tuan Syekh Abdul Qadir neangan nu pinter hiji 1000 datang babari jasa tapi neangan anu jujur 1000 nu pinter teangan nu jujur datang hiji geus jago Allah karim ngaya Kangjeng Nabi teh dakwah kemudian begitu dakwah sakumaha kamari teh Kangjeng Nabi dihina Kangjeng Nabi dicaci maki lah mat ulah sok nyarita-nyaritakeun pangeran-pangeran mat kamari geus aya instruksi ti Gusti Allah fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi baliran Muhammad cek Gusti Allah datang ka ira datang kanyana ngomong nu lain nyaci maki Al-Qur'an datang kanyana ngomong teu nyaci maki pangeran datang kanyana ngomong teu nyaci agama tah kuari mah balieuran tinggalkeun instruksi pertama instruksi kedua ieu وَذَرِي الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَلَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Nomor kedua Kangjeng Nabi titah ngabalieuran ya titah ninggalkeun untuk sementara lain ditinggalkeun haju diantep henteu dibere pepeling lain.
ditiiskeun heula situasi jeung kondisina. Pantugas Kangjeng Nabi mah datang ka maot dakwah teh ngabalieran jeung ninggalkeun teh untuk sementara. Kamari kesementaraanana datang ka hatta yakhudu hadisan ghairi. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, datang ka teu ngomong nyaci maki, datang ka teu ngomong ngahinakeun ka Al-Qur'an, datang ka nyana pindah omongan, datang ka dinya kayak datang deui anjeun Muhammad. Pertama, nu kadua ieu tinggalkeun cek Gusti Allah. Wazar ai utruk. Tinggalkeun sementara. Alladzina taqadu dinahum, jelema-jelema nu ngajadikeun agamana ya di agama Islam, alladzi kullifun nyana dititah asup agama Islam endahan dijadikeun la'ibau walahwa heureyan. Bentuk keheureyanana nyana ngahinakeun Al-Qur'an jeung Gusti Allah. Bentuk kahinakeunana melalui penyembahan patung. Dihirupkeun ku Allah, disehatkeun ku Allah, dirizkian ku Allah, aya nyembah ka patung. Bloon, goblok, tolol. Coba diayakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, dimumule ku Gusti Allah, salilah huruf teh kunaon atuh nyembah teh ka tangkal kayu. Diurus ku Gusti Allah, dihirupkeun, disehatkeun, diberi fasilitas ku Gusti Allah, kunaon tuh nyembah ka jabatan, kunaon tuh nyembah ka harta. Nah, ieu dua ya nomor kahiji jelema anu ngajadikeun agama sebagai la'ibau walahwan, heureyan, lalagaan. Nomor kedua wa gharrashumul hayatud dunya, anu nipu ka manehanana gemilau kehidupan dunia, anu dideuleu teh kemewahan dunia ku mata kasat, anu diudag teh kenikmatan kangeunahan suara anu ditampung ku ceuli, anu diudag teh kaseungitan dunia zahir ku irung, nu diudag teh kaladatan makanan minuman dan lain sebagainya. Nah, hanya dunia. Tak eta Muhammad cak Gusti Allah, jelema nu ngaheureyan agama dijabikeun sebagai lahwan wala ibad, tinggalkeun sementara. Nomor kedua, jelema nu kabongboy ku dunia, tinggalkeun, ulah dituturkeun, acak-acakan nih nuturkeun kos kara itu. Masya Allah, iya konsep yang urang memeh perang teh kos kitu tah, memeh turun ayat perang. Ya Allah, ya Rabb. Kahiji. Nomor kedua maksudna laiban walahwan teh ieu ittakhadhu ma huwa lahbun walahwun min ibadatil asnam wa ghairiha dinan lahum, nyembah ka berhala sebagai agama. Nomor kahiji. Nomor kaduana ittakhadhu dinahum alladzi kullifuhu wadu'u ilaihi wa huwa dinul Islam lahwan walaiban aisus sakharu wastahza. Nyana teh ngahina ka Al-Qur'an, nyana teh ngawelewe ka Al-Qur'an, nyana teh nyaci maki Al-Qur'an. Tah eta teh lahwan walaiban, laibau walahwa. Besi cak Kangjeng cak Gusti Allah ya, wahai bangsa, wahai ibad, wahai hamba. Besi sakadar dongeng di zaman Kangjeng Nabi, dibuktikan ku aing sia di tahun 2000, dibuktikan Denmark nyaci maki Al-Qur'an. Tambah deui Setoni Rusdi nyaci maki Al-Qur'an jeung Kangjeng Nabi. Tang-tangan baheula ku kitu Humaini, Ayatullah Humaini datang ka kuari hirupna tepuguh karuh. Emang kumaha gitu, teu boga keterangan Salman Rusdi. Pernah kunjungan ke Mesir ge lantaran Mesir mah kitu geus kacaplok ku Amerika rarasaan teh hampir terbunuh. Balik deui nya ka Amerika. Diberi hadiah Nobel ku Amerika teh bahwa inilah manusia yang gagah, yang berani, tidak takut-takut mencaci maki Al-Qur'an dan Muhammad. Diberi hadiah Nobel. Masya Allah, nu kara itu diberi hadiah Nobel. Diamankan, diberi fasilitas kuari di Amerika. Nu kamari deui di Denmark sarua bae. Tambah deui nu kamari, Masya Allah, nu mantek lamun urang ningali ka tukang setik bajos bus
eta teh pernah ditimpah ku sendal, di tempat ku sepatu teh suatu penghinaan. Panjelema eta teh dibawa ke Amerika. Waktu di Baghdad ditimpah ku mahasiswa jager. Eta teh balesan daripada nyana ngahinakeun terhadap Islam. Sebab di Irak saat eta kumaha begitu disidang di Amerika kan teu ditayangkeun kan di urang teu meunang. Emang kumaha kitu di Baghdad teh tentara-tentara Amerika teh ngumpulkeun Al-Qur'an, dicaci, dimaki, diciduhan, dikiihan, dibelem, dilengkahan. Deuk kumaha teu barudahna coba mahasiswa di Irak. Mahasiswa di Baghdad, nah kebenaran kunjungan ka ditu timpah maka sepatu jeger, cukup penghinaan sakitu ceknya untuk balasan. Kumaha eta? Panggilkan ke Amerika disidang. Kumaha nasibna? Nyana tetap mempertahankan Islam. Teu kumaha nyana tegentar saya tik-tik acan. Begitu dibunuh, bunuh saya. Yang penting agama Islam luhur, ya'lu wala yu'la alaih. Jadi orang lamun neuleuh keberanian orang Baghdad bandingkeun jeung urang datang ke mana coba urang? Kuarinya nu nang tangan Amerika luar biasa, goyang Amerika di tangan ku Baghdad. Datang ke kuari can pulih perekonomian Amerika teh gara-gara hanya seorang Saddam. Seorang Saddam teh bisa ngerubah transaksi minyak tina dolar kana euro. Kabakan Amerika, target bunuh Saddam. Tahu masalah? Cek Saddam teh saya mah dibunuh juga hanya untuk bangsa, negara dan agama. Tah ieu urang keur carita kawawanenana bae. Nang tangan Yahudi teh datang ka kos kitu batur mah bandingkeun jeung urang Cikupa. Datang ka mana urang mah? Nang tangan ge teu jauh bae. Lamun di deukeutan mah boro-boro ku Amerika ku Obama kakara ku lurah ge. Mangga. Kakara ku camat ge mangga. Kuari target deui. Iran sebab naon dek ngerobah transaksi tina euro kana dinar. Otak manusia datang ke kos gitu. Cek Najd sekarang kita alihkan nyana geus ngarancang, mungkin iya mungkin ngagos doang ke Amerika, tidak usah pakai dolar dan tidak usah pakai euro, sekarang kita pakai dinar. Kelabakan kedua kali Amerika. Iran target kedua cek Amerika. Uji coba Israel jeung Palestina. Bom nomor kahiji Husein, Hasan, Husein, kemudian Ali, boga tilunya. Kakarak dilalagakeun doang ku Iran teh. Wah, Husein ya. Dilalagaanana batur mah kos kitu. Anti Yahudi, anti Amerika. Urang ka Iran, lamun teh amah, ieu urang lain urang Indonesia. Meureunana mawa dolar teh dihina ku nyana lantaran urang Indonesia ngan neuleuh doang kabeungeut. Hartina di dieu mah anti dolar. Sedengkeun urang kabehan mawa dolar di dieu waktu ka Iran teh caknya geus anti dolar kami mah. Anti ka Yahudi, anti ka Amerika, anti ka dolar-dolarna. Wah rajasa negara mentak target Amerika. Ye, cak Iran, kami ge targetna ngancurkeun Amerika. Ieu mah keur lain caritana naon? Carita wawanena poha rajasa. Bandingkan jeung urang sebagai bangsa Indonesia anu geus luhur jasa di bawah ku Bung Karno. Kuari pelepes terkenal Indonesia, negara terhebat korupsi. Ieu geus muji syukur bae ka Gusti Allah geus berarti. Jet penggede urang. Sakedeung deui tinggal ngancrok doang kadinya. Asana mau ngubrus sajeun kuku. Aduh. Atuh lamun mau ngubrus aja pojali ngubrus sarua bae. Aduh. Masya Allah. Tah, ieu keur carita wawanen. Diadukeun Syria. Wah, kabar ka urang teh goreng jasa. Urang teu nyaho aslina di ditu. Membabi buta Mesir lantaran eta teh bonekanya anak ternyata boneka deuk hantem tuanna. Anu tadina mah dianggap ku Amerika teh sakola di Amerika, dididik di Amerika, dijieun pelornya supaya jelema Mesir teh Amerikais. Ternyata deuk ngabangun negara Islam nya di Mesir, perangkeun ku Amerika. Di urang asal berbau Islam bae. Gus Dur berbau Islam, lengserkeun. Kuda dibawa ke ditu Amin Rais. Bagaimana saja caranya? Tidak terbukti datang ke kuari di sidang naon Gus Dur.
lantaran berbau Islam. Lamun kuari aya kiai ya diangkat ku masyarakat Indonesia jadi presiden misalnya, haju manehanana bener-bener menyuarakan Islam, moal kungsi saminggu. Nasib kedua lengser deh bae. Asal manehanana tapi lamun mainna kuat perang. Mantan cek urang mah maningan Oma Irama. Oma Irama mah geus jelas cenah mah. Geus jelas pokona mah. Pilihnya na ketika jadi presiden Amerika ngomong nyerang, cak Amerika, cak Oma Irama serang, ribut, nya mah ngagitar bae. Cak tentara sial-sial teuing, aing paehna ngagitar. Aduh, masya Allah. Endahan darah muda aku nyana di kieu-kieu. Teu beres Oma Irama. Ieu keur carita Kangjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan masalah heulanan masya Allah. Nah kadua kari wazaril ladzina takhadzu dinahum tinggalkeun ku ajen Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma nyembah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim nomor katiluna kudunya heula hakna dina agama kudu kumaha nu sabenerna hak dina agama adalah allazi yansuruddin li ajli annahu qawmad dalil ala annahu hakul wa sidqun wa shabun. Tanjerkeun agama ulah lalagaan ulah aya laibu walahun dengan cara argumen-argumen Islam, dalil-dalil kekuatan Islam, tanjerkeun, bejakeun, haram, haram, halal, halal. Iyalah nu bener, iyalah nu salah, iyalah nu halal, iyalah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh ieu haram, oh ieu halal. Tos kitulah nanjerkeun agama secara pendidikan heulana. Terus beja-bejakeun. Nah, kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang, agama teh ngan saukur dengunganna doang, jerona mah aya muatan-muatan lain agama. Fa ammal ladzina yansurunahu liyatawassalu bihi ila akhlil manasib warriyasah wa gulabatil khasmi wa jam'il amwal fa huwa nasaruddin lidunya hilak bakal cilaka. Anu didengungkeun mah agama kunyana, nu diomongkeun mah agama, label agama, moto agama, misi suarana agama. Tapi horeng di jerona mah liat tawassalu bihi akhlil manasib ngan sakadar hayang agung doang golongan. Organisasi supaya kadengena gede atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan. Agama teh ngan sakadar jadi jembatan atau caraje jangan luhurkeun dirina kahiji tahta, kahiji posisi riasa. Atau golabatil khosmi perseteruan. Keur meujina perseteruan, ieu organisasi. Atau parpol digedekeun ku urang nama Islam hanya untuk persatuan-persatuan dunia. Atau wajamil amwal ngan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya kabeli sekupi, kabeli apansa, jang kabeli anu tak ieu make atas nama Islam tapi nu jelas man nasaruddin lidunya. Ha, ieu mah bakal cilakaning cilaka. Kuari pas jasa ayat ieu. Lamun aya jelema di parpol make Islam padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang. Padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan. Padahal misina hanya untuk golongan. Padahal misina hanya untuk dunia. Baik karena agama. Nah iya hilak bin hilak bin hilak bin hilak. Tak asup kana ayat ieu. Wa dzaril ladzina takhadzu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun ku maneh wahai kiai
jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang, hanya sekadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan, hanya sekedar ngagedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan, jangan sekadar nganterkeun kana mansib, jangan sekadar nganterkeun kana riasah, hanya jadi kepemimpinan doang, hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam, tah tinggalkan wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba walawa, tinggalkan ulah mimilu kos kitu. Kecuali orang musyawarah kabehan yu orang nyieun partai politik napas Islam, siapkan ke orang segala-galana, ulah aya semu-semu di dinya teh. Tangan kurang, jang pemimpin partai saha, jang ketua saha, jang wakil saha, jang bendaharana saha, jang seksi itu lain-lain sebagainya saha lu teger dina agamana dengan maksud kadanan orang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ke Al-Quran, ke Islam, atau minimal dikasupkan beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkan ke orang kadinya. Siap orang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan orang nyeun partai politik, orang mah Islam bae, presiden mah deuk saha bae, nu penting urang mah kajungjung agama Islam. Tah lamun aya kos kitu dukung. Lamun eueuh wa zaril ladzina takhadhu dinahum laiba wala, tinggalkeun. Contoh kuari zaman petilu, waduh gambar nage Ka'bah pahara jasa, aduh hayang naon gitu ngaranna dipilih datang ke gambar nage Ka'bah, bagus lain lumayan teh boh keur Ka'bah nu pertama oyag Indonesia henteu goyang goyang mangke koma ima oyag-oyagan, wow suara P3 Soeharto datang ka ngeluh, mulailah nyian kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang, padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar, mata jahat biasa Golkar. Tetapi kapan eueuh misi Islam jadi bae presidennya tetap Soeharto, nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya, urang rakyat atuh kieu bae sarua. Apakah aya hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ka undang-undang negara tuh teu aya. Boro-boro diasupkan kemanusiaan yang adil dan beradab ge dek dileungitkeun, henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab, eta bae atuh perkuat teh eueuh eta sakitu sahengna petilu teh ganti ku ari mah ku bintang merosot, waduh salah ye penataan politik, gambarna bintang salah, naik deui petilu teh wabah deui geus jaho jerona teu beres, muncul di PKB, muncul di PNU, muncul di berbagai partai-partai Islam, hayang Wahabi PKS, pilih ku sia PKS, moal usoli ka dituna, moal marhaba sia ka dituna, si hade sia ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS. Pancana kieu nyaho aing cak Gus Dur, kadeleuna doang jenggotan bagus. Sendal non gara-garana calanana kahandap, wow ongkos Sunni luar biasa, jero nama Wahabi meles mata kadeuleu bae kamari pas keur sidang kula di ditu teh di jerona aya bugil-bugilan pada eta PKS eta nu kos kitu teh runtuh PKS, yes bohong berarti lamun nu dilaluhurna bae kos kitu komo kahandapna deuk ngomong naon sia, emang tiba heula ge teu bagus. Geus puguh partai FAN Muhammadiyah tama kos kitu mah urang geus teu asing deui, ngahiji di dinya jeung Persis. Ieu nu didukung ku NU PKB, eueuh Gus Duran, atuh kan kamari ieu ge ngalawan cenah ka Gus Dur. Deuk nu mana deui pilihan urang ku ari mah. Geus engke mah urang mah ta sirana siratu. Mana atuh dukungan urang? Golkar penjahat agama mah Golkar, loba kiai nu tiges leku Golkar baheula. Ieu mah kenyataan bae. Ulah kasinggung Golkar, mun deuk balik bae ku warga ngaji. Kos kitu kaayaan Golkar mah. P3 penuh tipuan. Dahsyat jasa nipuna. PDI atuh tah manggeus kanyahoan ku urang, henteu bau-bau acan ka agama. Bau ge henteu. Komo teu leumbah, bau ge henteu.
Ayo geus kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu. Nah, carita partai mah kos kieu di urang mah. Carita partai, organisasi kuari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina. Kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur di omean teh. Berangkatna maknya organisasi NU ketuana bisa dibeli ku atut. Heran aing mah pancen adek ngaluhurkeun agama kok bisa dibeli ku atut konde bisa meuli. Atuh aing mah NU teh kumaha. Da ti luhur. Ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden. Dibisiki nu ayeuna teh agil teh. Geus teu kudu nyaho ka jerona, bang kula mah nyaho jeung orang luhur, jeung orang NU di luhur, kunjungan ka imah, dulur kula ngobrol, kieu lah kiai cenah teh di jerona NU teh. Nu mantap kajenting lawan saha bae. Sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu. Panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah, tapi kos kitu kaayaanana. Nu mantap lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirod menghadap heula. Sakitu ge cukup dina politik mah. Bu cenah kiai kula mah teu nyaho. Bagusan teu nyaho sia. Geus mendingan milu ulah, geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana. Keur acak-acakan kuari. Ieu mah keur carita eueuh ceureuh KBG di organisasi agama hanya jadi lipstik doang. Artina lipstik teh gincu. Jadi hartina gincu teh kieu biwir teh dibeureumman. Bo bagus amat, barang kana cai hideung. Orang biwir sia geuneuk sial. Saguai mah kadeuna beureum. Teh eta kos kitu agama ge kos kitu. Bagus yuk agama. Barang dikobrehkeun teh jerona sial geuneuk. Geus puguh parpol mah. Tah, wari urang sikap urang kumaha? Nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan, di organisasi geuneuk agamana, urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun ku anjeun partai-partai, tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi. Urang mah urang bae ngaminan bae geus silanan satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama. Satungtung can aya salametkeun eta teh urang teh saruajeun transaksi. Per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan, perintah jeung larangan, perintah jeung larangan. Pernapas orang teh keur transaksi perintah larangan kuarik dibuktikan kurang nyolok orang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar disolok ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uni ngalain nauni ka bisi jabok ngaku sia abdi teh nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar hasilna dibere mobil cek malaikat Jabaniyah ya anak buah seret ka neraka seret kiai nu asup Golkar diseret pasti jasa bae pokona aing mah geus pastikeun jasa lantaran tah ngacu ka ayat ieu la'iba walahwa zaril ladzina tinggal eta teh lalagaan ngomong agama di Golkar teh lalagaan sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhadu dinahum la'iba walahwa anya teu kadenge ku ceuli sia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku ceuli sia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu ka bener ieu mah keur carita ayat deuk ka mana lumpat aja kos kitu tafsiranana tuh ji supaya jelas ieu mah supaya jelas supaya nyaho bae. Bae deui kieu petiga. Yai cek malaikat. Nun kula. Yai masuk petiga. Sumuhun. Maksudna wo agama. Beneran, bener nyaho. Setengah. Naon bae atuh nu petilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina. Teu aya. Ajupan yai nyolok bae. Sekupi cek malaikat zamannya sarua seret rada ke tengah ya rada ke tengah iya kiai PDI yai ya
nyahon teu partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona maksudna dek naon eta teh dek ngaluhurkeun agama henteu tah mah henteu rek agama rek naon atuh rek kikituan bae lai bawalah seren ieu mah jelas jasa ieu seren sareren kabeh aduh ieu mah geus lain saren ka tengah teh melebes Ikir carita wazaril ladzina takhadhu dinahum deuleu kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partaina aya eueuh anu henteu laibau walahwa artina laibau walahwa teh tadi teh ya liat tawassalu nyana nyieun cukang lantaran melalui agama akhdil manasib hayang pangkat wariasa hayang jadi pamimpin gola batil khosmi debat supaya menang jamil amwal ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana nah iyalah anu nasaruddin li dunya agama dipakekan da dunia kumata wadzaril ladzina takhadhu tinggal Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sing hade. Abeh ulah engke urang ulah salah ketika kitu di sidang jaga di Robul Jalil. Saurang mengkan. Ya Allah, ieu timbangan urang di tengah dihisab. Gerokeun saurang jelema neureuleuh kabeh. Wah, tuh kiai urang tuh. Kiai urang tuh coba kumaha tuh kiai urang tuh. Nu baheula make jubah teh tuh. Udeng-udeng na gede teh. Iya coba. Dideuleuh ku urang, horeng diseret. Cak anak buahna yai bae diseret ku urangnya. Aduh, ngaringis jasa ieu ayat. Ya Karim, masyaallah. Eungap ieu si gade. Ieu teh kakarak memeh ieu teh memeh ayat perang geus ditaninggalkeun ngabalieur untuk sementara kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang lain kudu urang ditinggalkeun lain perang matak perang Kangjeng Nabi jihad fisabilillah jang urang kuari lantaran perang geus bae urang mah di jero imah bae magahan ngaji salat geus aya nu kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya ngadoakeun beusi salah ieu beusi salah urang mah nyekeran Al-Qur'an mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana babari urang ngajawabna sia resepna ka mana kula mah ka Golkar nu mantek resep ka Golkar sia kunaon aya karasana urang tuh karasana ban kaganti bae cek janna teh tuh kumaha sia bae geus kitu teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia mun nanya mencan kos kitu batur los ya kaditu geus teu kudu kumaha salametkeun yeuh tah ayat ieu tah awas ya pemilu nu bakal datang lamun sambarangan ieu kacaplok ku ayat ieu sia aing mah ngabejakeun doang ieu sia aduh mangkaning Haji Pudoli geus kontrak politiknya aduh lain nyana bae loba deui ngan teu kudu disebutkeun ngan nyana bae nu aya digigir Insyaallah wazaril ladzina takhadhu bolak-balik bae mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum laiba wa lahwa tinggalkeun ku anjeun Muhammad julema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyannana teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyaan melalui agama padahal jang dunia tinggalkeun moal beres sukos kitu mah hiji panjang gini teh caritana cukup bola sakitu wa gharratsumul hayatud dunya tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia nu dunia nipu ka manehanana pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak ngarau kusiku cek urang Bandung mau tuh hese moal kumpul dia pakai ngarau mah kudu nama ieu mah kusiku atuh acak-acakan nah nu dideleuteungan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar kabelah ditu nama hayang rarau dunia teh
belah itu nama yang jadi bupati terus yang jadi menteri jadi menteri engke bakal dibui buyeun loba jasa buyeun sabaraha miliar triliun teu kagok masyaallah iya tinggalkeun jelema nu kos karitu cinta dunia mah komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah tinggalkeun jelema anu hese ditungtuna ka Allah atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia tinggalkeun moal beres ya hirup sia kos kitu mah kurang kumaha jelas Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara lain berarti ditinggalkan terus kayak ira-ira deui bere jangan nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia terlena ku dunia jabatan aya di aing pangkat aya di aing wilayah aya di aing kekawasan aya di aing dunia aya di aing Indonesia manu aing cekna sia mah ngontrak kabeh ge hayang awe nu mana bae siap nu mantap cenah mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana teu kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayangnya hojerona kos kumaha mantap aya teu kudu jauh ka Jakarta aya deuk dibangun hotel di dinya deukeut ngeunjang aing tuh dak kabeh kos karar itu nah zaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu gitu ngaheureuykeun ka agama tinggalkan nomor kedua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkeun mendak Kangjeng Nabi Isa da Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa hiji jelema anti dunia kedua jelema anti jabatan anti Kangjeng Nabi Isa eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah dua sosok tipe manusia hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan da kudu babaturan mah kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa hartana dipake ngadukung jang agama silahkan jeung aing babaturan satungtung teu pake ngadukung agama saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa siap istimewa Kangjeng Nabi Isa nomor kedua cinta jabatan cinta wilayah dua mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat sajengkal ge teu boga dakwah teh dakwah baik per jam per detik per menit per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah tapi tetep dicaci dimaki keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa jelema lolong usap cager asal iman ka Allah jelema lampang usap cager jelema lepra usap cager komo bangsa kutil mah tiopop beres bangsa kutil bangsa doton babari tah geus kos kitu jelema batuk bae aeron ge ieu kula cenah batuk bae tiopop coba kurang ieu batuk bae tiopop aduh manjur jasa manjur keneh tah ge ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager ku si kiai eta mah bae manjur keneh tah ge teu hese deui ulah deui we ka dinya saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat ulama anti dunia anti jabatan hiji we Allah mal kuat ulah milu henteu kula mah milu bae ulah henteu rek milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetep dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta jelema sapoe kadua poe kan lapar cek Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3 meulingan roti 3 pas kebenaran geus aya 3 cek Kangjeng Nabi Isa kula salat heula
Allahu akbar. Nyana juga tukang nu tilu teh dihakan hiji di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah. Allahu akbar. Nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui. Allahu akbar. Ngaleuwihan Nabi. Emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik maka sok ngaleuwihan guru. Geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui. Waduh cak Kangjeng Nabi Isa. Allahu akbar. Beres garak ngaharep. Cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye? Tah pan 2. Ka mana hiji deui? Duka nya pan kula mau salat tadi. Pugu geus dahar ku nya bandan. Ka tukang nya ngadahar roti blon teh coba. Eta Ki Golkar teh kitu tah. Pokos heueuh. Cak Kangjeng Nabi Isa ieu tilu pan tilu ka mana ieu hiji deui? Iduka pan katingali ku tuan kula mah salat bae di gigireun tuan. Padahal Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho zahiron wa batinan geus kadeuleu. Ya Kangjeng ieu tes ku aing sia. Yes. Urang berangkat. Sajeroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya. Yang nu maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa. Duka mun aya mah babuk bae geus cek. Hebat jasa. Ngomong hebat galeuwihan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar nyaho nya mah babuk bae habek. Pan ngaleuwihan eta ngaranna. Eta kos kitu. Masyaallah. Berangkat deui sagesa berangkat terus lapar. Sagesa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu. Tuh, aya uncal tuh. Digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa. Iya, uncal, tal. Nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah. Ditepak dong. Pak. Ngegoler, tepak deui. Pak. Asak menang manggang. Nya lagi molotot bae. Cak cara hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti. Cak cenah kos kieu mah. Kayak meuli roti segala. Ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha. Namantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho, kula ge hayang nyaho. Coba ku Gusti tebak coba saha. Mun setan-setan, mun jelema-jelema cek kana teh. Ti kemabek lah. Eta teger kene, eta teger. Geus dilalagaku kitu ge. Teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema. Tapi diangon bae, heuh dahar. Dahar, beres dahar, geus apa? Geus tepak deui. Hei Ucal, go. Udang deui. Gas berangkat cukup. Nyana tercengah kieu babu eta ilmu pohara ta ilmu luar biasa cak nyana teh bo paingan ditadawah orang yang boga ilmuna heueuh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambah habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kok. Nah, kemarin nyebrang, model penyeberangan gede, urang mah sadane gitu Cisadane. Eueuh jembatan. Nah, ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa. Ieu atuh kula mah kumatuan bae. Atuh kula mah akeup ke naon cek jalan. Ayo guys. Ku Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai. Pak. Das cai. Teu oyag-oyagan cai. Lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek lamun teu ngaku oyag cair nya ngahuleng we cek nya henteu bener henteu duka teu masaha sugan nyaho saha nu ngadaharna ente berarti kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos gitu pugunya ho di partai TU agama bae nu diomongkeun teh pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling di handap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih keneh gideg keneh mah
cek Kangjeng Nabi Isa ieu masih kene moal waka ngabejakeun saha atau tengah teu si kula mah embung teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak aya geus nyebrang wae kumaha ieu di arahanana ieu nah aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi 2 urang bagi 3 ieu tajang ente ieu jang anak cak Kangjeng Nabi Isa urang misah jadi lah geus lah urang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kangjeng Nabi Isa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti muhun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujungna mah atuh kapleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai aya lain mah atuh kanyahoan bae tetep atuh padahal mah nya ulah ngaku kayaknya ngakunya hula cekna teh ku hayang emas teh Kangjeng Nabi Isa sia bener ngaku cenah kula ai sia ngaku mah geus tah nu 2 jang sia atuh sia nu ngadahar roti teh nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kangjeng tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah 2 cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing guys, tinggalkan di dia. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkan teh pan alhamdulillahnya nama. Emas, geus ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah. Ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus, komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara. Keur mejeuna ngalamun kitu jol bae, aya garong tiluan. Pedang geus dikikeun set. Naon eta? Emas. Nusa? Nu kula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi. Ieu beheung tarohana. Mun babagi salamet. Sakitu bae aing. Babagi salamet teu babagi beheung. Saengana dedeg sugih teh jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main geus mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga 2an lain 3an bagi 3 mangga jadi garongna 2an bagi 3 nya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu mah salah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat ayo itu mangga cek teh ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayal aing deuk meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun wae geus jana dahar paraeh ku aing kabeh mantep biasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya cek nyana geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek jana ieu ide bagus ieu geus beres ya sip geus komitmennya nah sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta kos Pilihlah datang kuluk naik kuda mau bungkusan 3 nu geus ngaracun atuh pan tadi ngkekeun deui tadi musyawarah lagi kos kitu
datang gelading kayak gede ya ceger bae atuh langsung bae datang pukul zat goler bae misah uluna tinggal dua nah urang bagi dua jadi berarti hiji setengah nah siap urang balik kan meme balik urang dah hareula atuh dah hareul aduh jadi mak lapar teh atuh teu kebel molotov molotot kabehan pan sia molotot mabok aing mabok ieu mabok nang racun paeh kabeh emas ngagoler 3 jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu dua mah ku racun teh kebal Kangjeng Nabi Isa datang deui ka dinya jupan ngagoler ieu kabeh 3 naon ieu emasna area keneh jelema ngagoler kabeh munajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia kabeneran nu ku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujungna mah kos kitu tuh nu mantak mah nya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat tanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Mandak ayalah ayat ieu. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunia ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi teger mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi teger mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh Masya Allah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masyhur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anat melo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeuna ge bakal modar gitu bae sih hese-hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid nangis bararisa salat belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge ka dieuna osok dibabawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung ngabagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia ku aing di nonaktifkan puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing
moal dimanfaatkan teu mabuk elmuna Masya Allah mantap katu wayah jeung pemerintah wayah nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai aya deuk masur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun ye dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah. Basal ai can jadi mah boro-boro sagede urang sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula. Sagede Abu Bakar Shibli gubernur teh. Gubernur berangkat nya kumaha teh eureun nya jadi gubernur. Sesiri Sikti teh bos terbesar di Baghdad. Kulantaran manehna can boga ilmu batin resep kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna. Kayak geus jadi wali kakarak berangkat di Imam Ghazali geus 13 tahun jadi ulah sok sacablakna sungguh tuh naon jadi bupati jadi gubernur ge kiai ge atuh kiai nu mana manya kiai modal sia ye da ceng pikri tuh ya Allah ya Rabbi magharat sumul hayatun galak gasa dunia. Jadi orang teh okos kudu bisa kadeulin nama okos do resep padahal teh gitu ulah padahal mah urang teh resep kadeulin okos henteu tipu tah maksudna dege poka pemimpinan eta jahat anu luar biasa apapun yang terjadi kepemimpinan penting aing jadi gubernur jendeng aing mah kajen kumaha ge usahakeun Gus ya aing mah jadi gubernur duit ku aing diambalayakeun kieu nu hayang umrahkeun nu hayang mobil bere ustad nu hayang ngabangun pondok kudu penting aing jadi gubernur ulah eta bila perlu bunuh ku sia Masya Allah lain kuari bae ieu baheula tah Umar bin Sa'ad teh kos kitu Masya Allah karim sehingga Sayyidah Husain cucu daripada Kangjeng Nabi bunuh kujana hanya semata-mata ingin jadi gubernur di kota Roy di negeri Roy atuh cacak baheula kos kitu teu komo kuari nu mantak ge beuh deres tah mun dibere mobil mah hanya supermi saja ngegila Masya Allah duit seberapa duit tuh di mana separuh ribu belanja tuh 20 beda-beda kan nu di dia kelurahan mana 10.000 tangkorak sih yang ngomong tuh nu di dia 20.000 aduh ya itu ini sabaraha miliar sabaraha puluh sabaraha ratus miliar disebarkan nu penting yang jadi gubernur nu nyogok jeung nu disogok iya insyaallah di akhirat bakal ditempatkan alhamdulillahirabbil seriti ulah jauh meureun sekitu we pokona mah teh terus ulah diajak-ajak hirup teh kudu ngatur sing hade lantaran kapelag batuloku tulang nu gede komo geus kolot mah tinggal salenggah dua lenggah heundeui ka kuburan sing hade sing rapi besi bae ku sebab sakitu jadi mamala rugi amat urang geus salat tingongora puasa tingongora geus diistighfaran di deket akhir hayat calengkah dua lengkah heundeui dibendeu ku Gusti Allah sing hade kaharepna sing hade jasa kaharepna kula mah urusannya jadi gubernur jeung henteu teh mah urusanna tapi urusan urang jeung Gusti Allah sing hade aya nu ngomong kiai teu mah kiai cenah atuh teh mah kabagerannyana mere ka urang kok make diharamkeun eta mah kieu cimau cek ngana kudu ngaji deui atuh kajen aya kudu ngaji deui sia mah terus bae kajen dibebaskeun ka neraka ge aya teh kiai nu ngomong kitu kadenge ku ceuli aing aja teu marah teh naon gara rasakeun bae sabaraha taun ta mobilna sabaraha taun ta pondok pesantrenna deulekeun ke bisa pan teu macakeun utawi ka masyarakat deulekeun geus aya sia nita ngaji deui ka aing mah geus deulekeun deket kiaina ge teh jauh deulekeun mah pokona mah jadi itu kadangnya jasa jaga celi kudu ngaji deui cenah tah ki uci sabira urang mah dibere atuh kira hadeui sakian teh oh masalah bila perlu minta deui sak ditu ulah eta anu bentuk sogokan nu nyen proposal kiai nyen proposal dibangun pondokna deulekeun bisa teu macakeun utawi
Ayah santrina nyanana embung macakeun sangeuk aya nyanana hayang santrina eueuh jieu emang teu kumaha kitu aya je kiai ngomong kieu kabar ieu mah cenah ngaji lobaan kiai aya 100 cenah ieu kula ngaji malam anu ku aya hiji acan sugan kunaon cenah kiai atuh sugan sia kunaon nya aja biasa bae kula mah biasa bae cenah teu kumaha kamari milihna ka mana milihna ka karasa encan kebal karasa encan kebal menurun sakena tindak 100-an ku hari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bohong saha dibendung ku Allah teh geus aya kene aya deui nu ngomong ku hari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirna manu ngaji mah arayangan kulana dibere sanget ieu dosa naon sakena coba kiai pangnempokeun oh masalah ieu kamari milihna ka sa sia lawan siapa bandu Allah ngeuna sia dibere duit deleukeun balukarna mentak kula mah bawel ge kajian aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendu saeutik-eutik acak ngan ieu urang balalener bae sakedeung deui hirup teh moal kebel masyaallah moal kebel ieu hirup teh kok kan enggak diacak-acak ku model kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai nu kadeleuk ku mata urang acak-acakan kiai teh aduh masyaallah datang ka maot eueuh santri datang ka maot nyanana hayang ngembangkeun ilmu teu bisa eta di zaman tangkorak koneng teh sing hade teh tangkorak adanya ku teh sia tangkorak awal meureun aing greget ka kiai masih kana milih Golkar kana bae aya tokoh Golkar ulah didengi cenah kieu mah nyarekanan Golkar mah teu salah teu naon sarekanan aing ku sia di jauh saneekna sia ngadu ke di akhirat aya tokoh Golkar nu ngomong kitu cuci ngagogoreng Golkar cenah tah geura omongkeun aing teu nyeuri saeutik-eutik acan geura modal sia ku aing ditunjuk di hareupeun sapadia sia ku aing kadege ku cenah sia emang kunaon cenah kiai greget amat babaturan aing kiai ajur ku Golkar pengembang pondok pesantren ajur kunaon siatan ngomong lain aing emang teu nyeri batur aing diajur-ajur kitu nyeri aing teh masyaallah nu kuduna mah mahmur agama rusak saya sasakalana tangkorak siatan ngomong aing mah ngajalanan doang toser aduh di Garut mah resep Golkar ajur di Bandung mah resep Golkar ajur di Tangerang masuk Golkar intian kita nyeri eta nu kuduna bagus jadi jore nyeri panjenengan teu ngarasa nyeri atuh nyanana teu ngarasa nyeri ge tapi kat dieuna mah ngarasa nyeri ceri duh cenah kiai ulah doh mobil kemana eueuh ajur mobil eueuh santri eueuh ngaji henteu ajur henteu tuh nu mantap kita tangkorak ieu mah keur cerita baheula ge kos kitu sehingga ajur-ajuran tuh fadayaku alaihi la'in maka ngarupakeun ya witu saya alaihi ngadaze Husain alaihi ngadaze fadayaku maka ngarupakeun ya Umar alaihi maka ngarupakeun alaihi ngadaze Husain obo alainu kang den lanat asada tadikin kalawan lu sangat-sangat mengarupa keganane wasada baina yadaihi lama peti lain dalam antara reping Husain wa dia tarik ka martalakan inda dalan ilan qatalahu yaumal jum'ah kamari yang tamateni alain Husain dalam dina Jumat wakil yaum sabti al-ashir minal muharram
dan ucapakeun apa yaumul sabti dalam dina Sabtu kang kaping 10 saking Muharram. Wa qala Ibnu Abdul Barri lan ucapa Ibnu Abdul Barri wa qila lan dan ucapakeun apa yaumul Ahad dalam dina ahli aisyin madaina minal Muharram kada tanggal 10 kang liwat yasin saking bulan Muharram binaudin minadil Kupah kalawan panggonan kang tetep saking tanah Kupah yuqalu lahu Karbala kang den arani lahu kadadil Kupah apa Karbala wa yurabu aidun bitufilan den kinawaruhi ardin aidun meninggalwan tanah tuf alaihi jubatun min khuzin lan ikut tetep ngatasi Husain utawi jubah kang tetep saking sutra min dakna saking sutra dakna wa huwa ibnu sitin wa khamsina sanatan lan utawi Husain iku anak lanang 6 lan 50 tahun. Umar bin Sa'ad lantaran hayang jadi gubernur di tanah Rai maka siap membunuh Sayyidina Husain. Baliknya dijadikan gubernur tapi nyana pinuh ku dosa moal katembus dosa ngabunuh Sayyidina Husain dumadak tabayyaku alaihi la'in asyadat tadiq maka nyempitkan seorang manusia terlaknat terhadap Sayyidina Husain asyadat tadiq wasadda baina yadayhi jeung nutup di antara masa depan Sayyidina Husain wadihat tariq ila an qatalahu sehingga nyana ngabunuh ke Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain penerus Kanjeng Nabi, tapi kunyana dilarat, kunyana diputuskan perjuangan Sayyidina Husain, kumane anana dihabiskan, jeung jelema-jelemana lain sekedar perjuangan anak. Golkar mah mutuskan perjuangan anak doang, jelemana mah henteu, tapi ieu mah jelemana jeung segala rupana pihak kamu. Pengawannya tadi bunuhna iya umal Jumat tipis cenah kiai dibege loba urang Golkar kadang-kadangan ya umal cenah moal ngaji deui minggol halus tadi itu sia malur teu kudu ngaji ka dia jangan baris Golkar deui abah korupsi na babarengan kan cenah kiai nyan lain nyan deui aing greget jasa atuh guru aing di ditu hiji pan beunang ku Golkar beuh masyaallah salah sahiji guru di Garut ayan wah hebat biasa benang ku Golkar lantaran zaman Ali Murtopo datang ka ditu dibangunkeun ludes santri tangkorak Golkar goblok jasa antak aing dicarekan ku tokoh Golkar di Jati jenteu kajen teh sacablakna ngomong sia ka aing greget puguh ka sia Golkar kabeh lah pokona mah ngesuyu Golkar mah tanggal jaringan geus acak-acakan gua mah diangkat deui ka Burijal ya mal Jumati cenah eta poe Jumat hareng dibunuhna Sayyidina Husain tolol ta Golkar wakila ya mal Sabtu cenah Sayyidina Husain dibunuh pas Sabtu bolon ta Golkar tah minal Muharram kan jadi kuas kieu teh cenah cek sakalna poe Jumat terbunuhna cek sakalna poe Sabtu cek sakalna poe Ahad tanggal 10 mabaina minal Muharram di hiji tempat di mana min ardil Kupah disebut Karbala ialah terkenal Karbala nu dina haul Karbala ratusan juta manusia datang ke berbagai negara di Turki, di Yaman, di Kufah, di Indonesia datang untuk haul Sayyidina Husain mengenang terbunuhnya Sayyidina Husain geus teu kajagaan ku tentara pokona asal haul Sayyidina Husain di Karbala jutaan manusia komo ti Irak jeung ti Iran disebut wa yarabu ayadun bituf waktu dibunuh nyana make jubah min khazidakna itu sutra buatan negeri Dakna umurna wa huwa ibnu sittin wa khamsina sanah umur 56 tahun. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Sayyidina Husain, diberi cinta ka zuriat Kangjeng Rasulullah, diberi cinta ka turunan-turunan Kangjeng Rasulullah, ka para habaib, ka para syarifah, sehingga orang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.